Sakedap deui baris dipidangkeun carita dongeng Sunda nu diropeakeun Daya Aditya Incu di Sunda. Incu di Sunda. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Pun Daya Aditya Incu ki Sunda. Nu saperti biasa simkuring dina danget ayeuna bade neraskeun deui hanca garapan nu katunda kamari nyaeta anu jejer cariosna teh Munjung ka Butahejo di bagian kasalapaneun pangintennya. Oge sateu acan lumajeng kana hanca garapan simkuring sateu acana bade ngagupai heula ka palawargi anu parantos minuhan kolom komentar di antawisna teh nyaeta aya Kang Jajang Sudrajat ti Karawang, oge aya Sinatria Cimahi saurna teh manco selalu hatur nuhun. Diteraskeun deui ku Gurnita Harisbaya Cikampek saurna teh salamnya ka urang Cikampek sadayana. Oge Habib Obot ti Pangandaran biasa anjeunna selalu manco satia hatur nuhun. Aya Ogun Official ti Soreang upami telepat mah anjeunna teh. Dilajengkeun deui aya saderek Teteh Enji anu selalu satu manco manianya pendengar setia dongeng Sunda. Eta mah di tiap channel aya ka Teteh Enji mah bagiannya. Hatur nuhun Teteh Enji selalu hadir. Terus aya Dede Onil duka ti palih mana saurna teh bagia pohara geuning tah kitu Kang. Puguh ge ayeuna teh seni dongeng Sunda teh tos rada sesah gitu tapi alhamdulillah kudanget ayeuna mah seueur pisan anu kagugah hatena di antawisna teh ti midangkeun terus ngaropea be dituna mah neraskeun perjuangan pendongeng sinareng pengarang gitu rada sesah pisan gitu nya. Tapi kudanget ayeuna simkuring ngaraos bangga lantaran seueur keneh geuning para pecinta dongeng teh ti generasi kapungkur dugi kana teh teu pareum-pareum kitu nya. Hatur nuhun mudah-mudahan atuh sehat selalu nya sadayana. Diteraskeun deui ka channel YouTube Ngawur TV ti Cikarundung Gunung Halu Bandung. Hatur nuhun biasa upami telepat mah ieu teh Kang Dea nya, Kang Dea. Salam Kang sadayana mugia sehat selalu nya. Teras aya nu engal lebet teh saha deui teh Mira Sundari Karawang keneh hatur nuhun. Teh Wiwin Suninggrawati Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saurna Majalengka hadir hatur nuhun. Diteraskeun deui seueur pisan ya baraya nya. Hai Mitra Hai Mira saurna teh hadir buka di mana-mana namanya. Terus aya Rahmat Pirgiawan Cibadak hadir. Cibadak mana ya teh? Cibadak Bandung Barat, daerah Ciamplas atau di mananya. Terus aya Luna Irma Rusdianti, Kang Nurdin ti Leles Garut anjeunna hatur nuhun. Malahan mah anjeunna teh masian gambar lope sagala. Hatur nuhun Kang Nurdin, salam ke orang Garut sadayana. Teras aya Kang Wawan Hermawan siap ngupingkeun upami telepat mah Kang Wawan teh ti Cianjur. Nu salajengna aya Kang Nurdin duka ti Maliwana tah. Teras Teh Intan Gipa Kang Roni Firman Cimaung hadir mang hatur nuhun. Salajengna deui aya Kang Ajid Muhyiddin ya Kang Ajid Muhyiddin hatur nuhun saurna teh tong ngagantung dengeun cenah rengsekeun dugi ka tamat carios teh. Hatur nuhun Kang mudah-mudahan atuh sing aya waktu sarareanya pikeun anu ngadongengna oge anu ngupingkeunana mudah-mudahan atuh nya. Terus salajengna aya channel Haji Kawapa ti Banten. Udin 04 salam santun. Terus aya di Endeniana manco abah hatur nuhun bage apoarahnya. Terus aya Teh Titi Supriyati sareng nu terakhir nyaeta aya Rosdiana Ios saurna mah cenah kasim kuring teh pernah ningali Ciamis
bujang-bujang ka Ciamis tara ka mana-mana sim kuring mah di dieu we aya lain ka Bogor, ka Jakarta, ka Kalimantan meureun nya da kitu. Hatur nuhun pisan kasadayana anu tos mantos kana ngaramekeun ieu channel, mudah-mudahan atuh sasieun sabeunyereun sing tiasa ngajantenkeun amal kasayan pikeun urang sadayana nya. Dicekapkeun sakitu wae gugupay dina danget ayeuna. Mangga atuh ayeuna mah ameh teuting nyang kolong kana waktos urang lajengkeun bae kumaha ieu justrungna carita anu judulna nyaeta Munjung ka Botahejo di bagian kasalapaneun teh. Mangga tuh wilujeng wayak ieu wilujeng oge ngadangukeun. Marangga atuh baraya ka parayun sadayana. Dupi terepat mah hanca anu katunda kamari teh dugi ka dieu yeuh. Mangga urang uwihan deui sakedik. Ya, Nyai, kan bae tong kudu ceng-cerikan kos kitu. Da di kumaha atuh. Kan bae ieu sing sabar. Kitu pokna bimimih ka Nyi Enah. Sambari manehna ngarangkulan Nyi Enah anu keur nandang katunggaraan. Cep, bukan Cep. Innalillahi. Cep mama ngiring. Yang Haryana. Atos Nyai atos. Sing sabar, sing ridho. Kitu cek palebe ka Nyi Enah sambari manehna teh nutupkeun deui samping kebat nu nutupan beungeut budak. Oge kedah tawakal Nyai. Da urang mah manusia anu sifatna teu walakaya. Iwal ku anjeunna diusik malikeun oge. Tong broning umuran Cep Agus. Dalah urang anu geus kolot anu gede tanaga. Sanu bisa nantang maut. Da puguh harta bana katut nyawa anu aya dina diri urang ge kagungan anjeunna. Sing sabar, sing tawakal, sing karunya ka Cep Agus. Si Nyai mah bangga pan eta teh ahli surga cek Mama Kiai ge tabungan pikeun urang. Kitu cek palebe ngupahan deui Nyi Enah. Paok harita teh Mang Juha milu nyarita. Heuh Nyai, tak gitu bener cek palebe ge. Da teh ahli surga kumaha urang macan boga dosa. Anguran mah urang duakeun we ku sararea sing tiasa ngajait urang. Itu pokna Mang Juha ngilu ngupahan kanu jadi anakna. Ari palebe mah harita jol nanya deui ka Mang Juha. Pokna teh kieu. Lain aki, eta teh kumaha mimitina? Da jeung nyana kamari teh budak mah jagjag, malahan mapan kukuring ge sempet dipangku. Sabasa manehna harita karek balik ti warung teh. Ceuk palebe ka Mang Juha. Kuka teuing atuh palebe. Da sabasa peuting mah da budak teh jagjag waringkas. Malahan mah ceceleukeut akan sagala sapada diheureuyan ku indung jeung ninina. Jeung deui sabasa aki balik nganir oge. Eta budak katepos hare bangun ku tibra pisan. Mun aya keanehan anu jadi pikiran pikeun aki man pikaena oge ujang. Maksudna teh keanehan kumaha Ki? Ceuk palebe nanya deui ka Mang Juha. Nah, kieu ujang lalakonna mah. Derek-derek atuh harita keneh Mang Juha ngalalakonkeun naon nu kaalaman sapeueuting ku manehna. Ti mimiti manehna balik nganir nepi ka sare tibrana. Teu aya pisan anu kaliwat. Manehna nyaritakeun kalawan imeut pisan. Ari nu liana mah saperti Basoma, Jang Umed, Jang Kasya jeung sabatur-baturna nu aya di dinya ngabandungan Mang Juha teh kalawan bingung. Lantaran kadang-kadang sakapeung asup akal, kadang-kadang sakapeung deui asa teu asup di akal. Dah kitu palebe lalakonna mah. Sok sanajan asa ngimpi asa lain oge. Da rarasaan mah kitu can tiba-tiba teuing. Kitu ceuk Mang Juha nutup caritana. Ari keur palebe mah tina ngabandungan lalakon Mang Juha teh jadi sarua milu bingung.
Nu akhirna manehna oge sajongjonan ngahulang sambari gegerentesan dina hatena. Duh, Gusti nu Agung, moal boa kitu cep Agus teh. Tapi mudah-mudahan malain kadinya. Ceuk palebe dina jero hatena. Tuluy manehna teh harita ngusap beungeut sambari maca istighfar. Ari lilaku lila mah aya di dinya harita palebe sapara kanca oge jadi karek engeuh ari Jangdarta teh eueuh nya harita keneh atuh palebe teh nanya ka Mang Juha. Pokna teh kieu. Abah ari Jangdarta ka mana? Gering teu katempo. Nya puguh oge palebe di kamari can uih datos 2 dinten anjeunna teh gaduh damel ayeuna mah. Upami tepat mah di daerah naon Nyai damelna teh? Cek Mang Juha nanya ka Nyi Enah. Di Cibalung palebe. Puguh oge ai dinten pertama mah anjeunna teh uihna pas sore. Ngan mung dinten kamari dugi ka ayeuna teh acan mulang saurna mah cenah seueur pisan pidameleunana. Kitu ngawalerna Nyi Enah ka palebe. Sambari nyusutan cai panonna ku tungtung samping kembat nu nyorenang dina awakna. Atuh mudah-mudahan we Jangdarta teh bisa balik isuk keneh. Kitu ceuk palebe nembalna ka Nyi Enah. Barang kitu kadenge sorak Pak RT nu aya di gigireun palebe. Pokna teh kieu nyarita. Enak mah kieu we atuh palebe bisi kabujeng berang sambil ngantosan Jangdarta mulang urang urus heula we sakumaha ilaharna layon mah. Ame jongjon maksud kuring teh tak kitu. Ari palebe harita teh satuju pisan kana saran ti Pak RT teh. Komo deui manehna teh geus ngareret kana jam arloji nu aya dina leungeunna. Geus nembongkeun harita teh jam 6:30 waktu isuk-isuk. Nya bener Pak RT kuring satuju kana saran Pak RT. Mending kitu ayeuna mah. Me jongjon ari geus beres mah pan layona pas Jangdarta datang oge. Kari siap meureun urang teh nyolatan. Kitu ceuk palebe ka Pak RT. Nya kitu tah palebe bener. Maksud kuring teh kitu. Ngan ayeuna mah meureun sok nyangakeun wae lah ka palebe atur-atur ieu barudak ngora. Sangkeun karau ka pangku anu ngagali boh anu ngamanian teh kitu. Kolot mah miluan we lah. Kitu pokna deui ceuk Pak RT ka palebe. Atuh harita keneh palebe ngabagi-bagi tugas kanu araya di dinya. Tak kieu we atuh ayeuna mah. Ohim jeung Umed wayahna ka makam ti heula ngagali. Mawa we batur tiluan mah keur bebantu ngan ulah poho sakalian ukur layonna. Ame teu bulak-balik kitu tah. Keun bae ari di dieu mah ngamanian layon ku kuring jeung Pak RT. Ngan wayahna we Basoma mah ngeureuyeuh ngakutan cai. Kitu ceuk palebe sambari ngareret ka Basoma. Ari maonih mah harita ge jol hidang sorangan. Da geus kitu ilaharna meureunan mun dek ngamanian layon teh sok dibarengan ku cihaneut. Kitu deui jeung maonih harita teh gura-giru manehna sibuk naheur cai. Ari Mang Juha mah manehna sibuk nampolan suluh. Ari di luareun imah bewara maotna Jang Agus teh jadi sabiwir hiji. Beja pa beja-beja tina sajengkal jadi sadepa. Tuluy beuki tuluy tatalepa nu akhirna nepi oge ka lembur Cipanyindangan jeung Cibarehong. Maklum atuh ku ayana Cep Agus kabejakeun maot teh meuni asa ngilu mangyerikeun. Malahan mah aya nini-nini urang lembur Panyindangan cacarita kanu jadi tatangana. Pokna teh kieu cenah. Nya, ati abang na umut tengah gaduh-gaduh. Cep Agus nu kausang alit keneh geus dipurut ku Nu Rahayu.
hati nih pantaran kieu dihayang-hayang oge mah teh keneh we. Yang teu kudu nyangkana teh Nyai ieu kamari depan ngaliwat ka dieu. Matahan mah eta nyaena teh ngeupelan duit ka nini. Paribasana mah cenah meri uyah. Gitu. Ripuh. Aduh astagfirullahaladzim, ripuh ya. Tah kitu Nyai. Kitu ceuk mah ojah nu katelah di lemur panyindangan mah. Ari nu liana aya deui nu geus badami, hayu cenah urang ngalayad mumpung loba batur pokna teh. Atuh beuki lila, beuki loba bae nu dek ngalayad ka Imah Mang Juha. Malahan mah geus katembong deui reng-rengan ti Cibarehong mah. Nu dek nyangakeun panglayad. Dibarengan ku maranehna teh sambari ngajarengjing ti besi katut ngarelek boboko. Malahan mah aya deui anu nyaruhun dingkul. Komo ari bieu mah pamajikan nu boga warung nu sohor di Cibarehong. Manehna mawa tukang bebantu sagala. Daru masa babawaanana teu kabawa mun dibawa ku sorangan mah. Da jeung nyana salianti manehna dek mere beas teh dibarengan oge ku bangsaning tumiseun seperti engkol, kentang, bihun, wortel jeung nu sajabana. Ditamahan deui ku sumura samara da lumayan cenah keur ngurangan beban nu boga kapapaitan. Da geus kitu ilaharna di lemur eta mah musek aya nu maot teh geus pasti we poe harita mah aya paribasa nyusur taneuh. Ayeuna mah urang caturkeun ka Jang Darta nu geus nepi deui di Pasir Saji. Nu aya di tonggohan lembur Cimuncang teh. Ngahaja manehna teh lempang malipir pasir balik ti imahna Badirja. Supaya deket arina kulmah kitu ceuk pikirna. Barang manehna geus nepi ka puncak pasir katembong harita teh aya rombongan meuni ngabring aya kana 15 jalma mah. Sambari babawaan malahan mah aya nu nanggung sagala. Gek harita teh manehna diuk heula dina batu anu gede sambari nyedik-nyedik rombongan anu ngaraleut teh. Saha nu dek kawin poe ayeuna nya? Da jeung asa teu kadeng ya di beja aya nu dek kawin. Jeung deui mun aya oge nu dek kawin mah biasana ge anu seserahan teh ti pihak lalaki. Ieu mah kakak ti pihak awewe jigana teh. Da eta we geuninganan buktina awewe hungkul. Tapina aya nu nanggung poe eta meureun calon pangantena. Cik Jang Darta dina jero pikirna sambari manehna teh nyarengeh seuri. Engke mah geus rada jauh dek disusul we. Sugan atuh kuring teh rek diajak dahar, prasmanan meureunan. Kitu heureuna deui Jang Darta. Heureut kana sapanyeupahan mah harita manehna jol nangtung tina diukna. Tuluy manehna teh lempang mudun mapai-mapai jalan satapak anu di sisina rejep pisan ku tatangkalan seperti tangkal sampeu oge tangkal jagong pikeun ngajugjug balik ka imahna nyaeta Imah Mang Juha. Cagatu ayeuna mah urang ecokeun heula ieu jejer carios munjung ka Butahejo nu aya di bagian salapan teh. Hatur nuhun ka para subscriber aktif perantos selalu setia manco kana pidangan carita dongeng Sunda nu diropea ku Sim Kuring. Mudah-mudahan atuh sadayana sing tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Sehat rohani oge sehat jasmani, sehat lahir oge sehat batin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tah ku kituna panginten dicekapkeun sakitu heula, insyaallah urang patepang di episode anu salajengna. Mudah-mudahan sadayana singgara rampir rezekina. Oge hatur nuhun kanu parantos minuhan kolom komentar. Kanu teu acan wilujeng nyuhunkeun bantuosana napikeun kamajengan ieu channel ku cara masihan like, komen sareng subscribe. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bral permios.